Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng sim kuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanampi kabahelaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu sim kuring sijaneraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Saninten Emas bagian anu katilu karya Kang Rompis nya tanapi Kang Yepi Cahyadi. Kumaha salajengna ilalakon Saninten Emas teh ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian, mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe sim kuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Atuh mugia sing tiasa janten rencang nu ngahibur kapala wargi sadayananya oge kanggo bapak-bapak bari nyantai ngabaghai di tepasnya nyikopai udud samsai oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna di tempat cukur di perjalanan bari nyupirannya di kantor di pabrik di pasar pokona mah kum kala dulu-dulu nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok manco dina pedaran Dongeng Sunda Mang Ian teh janten landong katineng senanya ulah hilap di like di komen di share nya pokona manu teu komen burut langkung raos disambungkeun kana speaker aktif ngageleger ta pala wargi sadayana nya sareng kumargi sim kuring madang ngadongengna sanes dina radio ieu mah etang-etang ngamumule seni budaya basa Sunda nya saumpamina ngaros kahibur kebedaran dongeng sim kuring tak tiasa nyawer karena nomor dananya tak ini nomor dana ini nomor rekening tung ageng-ageng weh saurang 2000 weh gitunya diantawi 1000 pan lumayan kumargi estuning sim kuring teh tajan tiasa masihan pan kanu ngarang nanya ieu mah luar biasa Kang Rompis Kang Yepi Cahyadi teh niatna leres-leres hoyong ibadah ngahibur kapala wargi sadayananya gitu tapi dah rada kaimutan pan urang teh nya hoyong supados lancar mangkaning dongeng-dongeng nanti kejar tayang deh ya gitu atuh mudah-mudahan doakeun ku urang Kang Rompi sing panjang yuswa sing sehat sing jembari rezekina nya gitu ieu mah da parodi pala wargi di zaman kiwari sim kuring ngadongeng teh sanes kunanaon sanes milari kauntungan gitu nya dah gitu ya 2000 wesa urang da bageun ke didoakeun sing kapeser senal ember panci gayung katel panto supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Saninten Emas bagian anu katilu nya mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Aki Muhdi pok bae ngawakca. Ilmu tapak jalakus maneh cicing ngahiji jeung awak ilaing sarjang. Kade sakabeh pangawasa jeung pangabisa lain keur umaing jumago nembongkeun aes. Urang boga pangabisa teh keur jaga diri. Bisi bae hiji mangsa kapentes ku kayaan. Ilang bara bisa tutulung ka batur tatalang ka baraya. Nulung ku haat karena Allah tayadir hayang dipulang tarima rehe ku pamere kasebutna. Ilaing ge tangtuna geus ngarti maksud caritaan Aki. Insyaallah sagala rupi cariosan Aki ku abdi diestokeun pisan. Sakali dihatur nuhun tos kersa ngawarah ngadidik masihan luang sareng pangalaman. Margi sok aya paripaos panen. Taya nuruh tanpa guru, taya nuluhung tanpa karena ayah sabab. Sagala rupi kasayaan Aki katampi ku abdi lahir sinareng batina. Diluhur disimpen dina mun-munan di dama-dama dipupusti dina gali. Walon mahya atra dumareda tapi pinuh kabunga. Ayaku hade babasaan teh sarjang. Cirining geterna pangawarah ti sepuh ayeuna regepkeun cing imet. Aki rek mere papatah ka ilai. Ieu mah sasieureun sabunyereun malah mandar aya guna jeung paedah jang diri ilai. Leuwihna ti eta mugi bae nambahan luang katut pangaweruh mengpeung ilaing ora kene. Aki Muhdi eureun heula cumaritana inyana nyilang nyotan ududna kerepna keranan. Hatur nuhun Ki, tangtos pisan ku abdi bade diregepkeun. Ceuk mahya ka cidarengkuhna. Aki Muhdi nuluykeun deui cumaritana. Dina hiji waktu ilaing bakal ngalaman sarta nyungsi lalakon kahirupan. Ilmu anu dicangking ku ilaing teh lir ibarat sakeclak ciibuna pirang-pirang legana sagara. Hartina mah ukur saeutik teh. Tina jumhur agungna kakawasaan pangeran. Hartina mah ukur saeutik tina jumhur agungna kakawasaan pangeran. Matak Aki omat-omatan ka ilaing. Ulah miboga dirasa umaing dina diri sabab di dunia mah taya jalma nu jago taya ilmu panutup kabeh oge ukur akuan manusa sajatina mah kagungan Allah anu murbeng alam sadaya. Ilaing ge kungsipan ngalakonan ngabeuti puasa mutih ngisat diri ngosongan beuteung sangkan anu dipimaksud bisa tinekanan. Sakabeh anu geus dipigawe ku ilaing minangka pamulina sangkan leuwih tigin yakin kanu kagungan. Kahartos pisan ku abdi Ki. Salajengna kumaha? Pokna mahya ngarasa panasaran. Sok ayeuna dengekeun deui cing imut. Pangeran mah maha ngantur ka makhlukna. Rek laku goreng atawa hade moal burung di tedunan. Gusti mah tara cuut kanu hideung, tara ponteng kanu koneng. Uteuk tongo walang taga cihcir jangkrik kogodongan sadayana ge tunggal makhluk kagungan mantenna. Anu ngabedakeun mulyana hiji makhluk lintang ti iman jeung takwana. Ayeuna Aki rek ngaguar bag-bagan kahirupan jeung huripna. Sangkan ilaing leuwih apal ulah kabobodo tenjo kunu tacan karuhan. Ieu mah ukur mere wewongan we pibeukeulun jaga keur diri ilaing sarjang. Ceuk Aki Muhdi nyilang heula ngaregot cai nginumna. Abdi teh kalintang katajina Ki, margi seueur keneh udageun anu kedah disungsi ku diri abdi. Ari tos aya wewungan mah ti ayeuna moal teuing negtog ka sasar lampah.
pokna mahya nembrakeun kereteg hatena. Aki Muhdi ngawakca deui, ari kangaranan hirup laingan saukur ti poporoseh neangan kipayah, lain sakadar ti hot-hat pikeun nyukupan pangabutuh. Lamun mah pola manusia ukur siga kitu, naon bedana tu jeung sato anu gawena ukur neangan hakanun. Anu utama pikeun manusia mah yeuh nyaeta aya guna jeung mangpaatna pikeun sasamana. Boh mere maweh ku hartana lamun aya, boh ku elmuna pikeun mere pangawuruh kanulian. Lamun harta jeung elmu teu boga, pek babantu ku tanagana. Anu sakirana kadada kaiga ku dirina, eta cenah tanagana geus suda, cukup jaga tingkah pola katut lisan, ulah nganyerikeun hate batur. Heuceuk sakaul ujaring carita, engke dina hiji mangsa bakal loba jalma anu paheula-heula dina urusan dunia. Teu paduli hak batur, nu penting mah dirina sugih. Teu mirosea kajeun haram ceuk agama, anu aya dina utukna teh ukur mikiran harkat darajatna sangkan bisa ngajaul. Dina mangsa eta oge bakal loba jalma anu ngahaja nyalingkur ngarah panggih jeung kating triman. Sok padahal lamun diudag ku hakikat mah tenangna kahirupan teh lain ku singkurna patempatan. Tingtrimna jiwa urang ayana dina hate, najan urang cicingna dina tempat nu rame. Nah abet hate, sabab hate tempat cicingna sagala rasa ti pangeran. Lamun hirup hayang tumanina, geura tata hatena geura titi pamikirna, ulah teuing ngabrung hawa nafsu nu bakal mawa cilaka kana diri. Samet dieu kaharti ku ilaing sarjang. Panon Aki Muhdi neuteup ka mahya. Insyaallah abdi tiasa ngartos sok sanaos tah can sagemblengna ki. Walon mahya bari unggeu. Teu kudu ngarti sagemblengna, sabab engke oge bakal kasungsi ku diri sorangan. Ayeuna urang udag perkara ibadah ka Gustina, katut ibadah di kasasamana. Ari ibadah ka Gustina mah geus pugu pan adegna salat ngalakonan puasa katut sajabahna. Ari ibadah ka sasamana loba pisan unak-anikna. Ngan ari ibadah pikeun ka sasama mah nembongkeun luhungna ajen diri hiji manusia. Loba jalma anu ibadah ka Gustina kacida deketna nu wajib tara tinggalun, anu sunah arang langka diculkeun. Ngan hanjakal sok aya dir dina dirina, asa pangbenerna sorangan rajun teh mere papatah ka batur kacampur ku sifat pupujieun ngarah pada ngaku jalma soleh. Nu matak ya, ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang. Geura dedeg anu deket, geura kotektak dina diri pribadina sorangan. Satungtung ibadahna sosoranganan, antep batur nu penting diri aing, ngarana ujub kana ibadahna. Teu kurang oge aya jalma ka batur bisa nyaangan, tapi dirina sorangan poekeun. Eta mah ngarana ilmu aju. Jadi sahadena jalma nyaeta aya paedahna pikeun sasamana. Lamun urang hayang tenang dina kahirupan, geura sieuhkeun sifat dir dina diri. Geura piceun umaing dina lampah. Omat ulah mohokeun ka jalma anu geus nyieun jasa ka urang. Lain harti kudu dipulang tarima ku pakaya. Anu utama mah jaga silaturahmi duduluran ulah nepi ka pegat. Mun seug teh mah hiji waktu urang pinanggih jeung kasenangan, poma ulah pindah pilumpangan. Sadumeh bruh breh jalan anu ceuk pamikir mah kacida babarina anu geus aya terus bigawe jeung niat ibadahna
Nutacan karuhan tong dipilampah bisi namahan Bang Balu. Eta mah artikeun we kupikir gedapi gawe sangkan kapeti hasil nangan heulah saukur ngadenge eceuk jeung beja. Kitu pok-pokanana Aki Muhdi mere papatah katut wewengan ka Mahya. Ulah saukur ngadenge eceuk jeung beja teh kangaranan ucapan jelema ti hiji jelema anu ngucapkeun tuluy kadenge tuluy ditepikeun di kabatur eta teh sok beda harti teh sarjang. Contohna model kieu aya jelema ngomong pacamat mapai-mapai susukan ju turun tah kudu ngadengekeun teh ditepikeun deui ka batur. Sarua kalimah namangan beda koma teh nyaeta pacamat mapai-mapai susu kanyu turun tah kudu ngadengekeun nu katilu teh ditepikeun deui ka batur teh pajarkeun kanyut pacamat wurut cenah pan kitu geuningan carita mah nya. Lamun nitenan caritaan Aki Muhdi inyana lain ngan saukur runtuk jawara tapi kawas turunan pangagung anu miboga kajembaran dina pamikirna. Pan ecek jeung beja masuk salah. Pacamat mapai-mapai susukan ju turun maksudnya mah pacamat gelempang di sisi susukan tuluy turun ke handap kadenge ku materi teh yo pacamat mapai-mapai susu kanju turun maknya pacamat kitu eta pangkawara tuh pacamat teh lahir kanyut tapi kuni karitunya ucerenita da ngadenge ti materi teh yes ya pacamat lahir kanyut. Tungtu nanti ngebahas kanyu saat ngomong kanyu tadi mamat pacamat mapai-mapai susukan ju turun kunyat kanyu materi saliwang atuh ceuli teh pacamat ieu mapai-mapai susu kanyutna turun kadang mau ngobrol jeung materi heug ditepikeun ka batur sok beda eta teh. Saliwang. Aduh. Lamun nitenan caritaan Aki Muhdi inyana lain ngan saukur runtuk jawara tapi kawas turunan pangagung anu miboga kajembaran dina pamikirna. Duh, kalintang eyeubna geuningan ki seueur pisan hikmah kanggo diri abdi. Mugi abah abdi tiasa midamelna sok sanaos bakal seueur ka kirangna. Hatur nuhun ki abdi kalintang reug-reugna. Walon Mahya atra dumareuda. Aduh paing. Eta mah gumantung ka diri urang. Laku hade jeung goreng geus tangtu bakal aya wawalusna. Ayeuna mah jugra mulang lain Aki ngajurung laku tapi wanci dipan geus ngagayu ke tengah puting sigana mah. Pokna Aki Muhdi bari ngareret ka Mahya. Unjuk sumangga ki abdi bade permios bae. Temal Mahya bari cengkat tina diukna. Satu tas amitan ka Aki Muhdi, Mahya guragiru balik ka imahna. Jadi sok inget bahulanya ke bujangan sok ngajak ngobrol aki-aki tak kisoma almarhum tapi ke jam 2 puting makaning sisi kuburan di mana tehnya kuburan gede kot ngabudah ada tuh sono deh ngalalakonkeun caritaan lalakon carita baheula lalakon silatna nya lalakon pengalaman dianjangkeunana gitu dah. Ulat baheula masuk ngalaman dianjangkeun nya lelemutanana teh pernah
dianyakeun aya nu mawa cenah. Aya di hareupeun teh lautan. Di kajauhan mah lautan. Aya pas geus gok sisi laut nah jadi solokan leutik. Atuh salengkaheun Pak. Solokan teh dilengkahan susukan leutik. Aya pas geus ngalengkah leumpang ngaliuk di ka tukang jadi lautan deui gitu. Dina hiji peuting marengan bulan keur ngemprai caang mapaisan langit anu baranang ku bentang. Aki Muhdi jeung Mahya keur aya di hiji tegalan lebah dinya tangkal eurih ngajajabeg jara rangkung meh satungtung deuleu. Sok aya geura pasang jurusna. Udak-udana sing panceg ulah lomer, panenjo sing awas, pangreungu sing seukeut, pangrasa kudu salawasna nyaring. Pokna Aki Muhdi mere papatah ka Mahya. Unjuk sumangga ki, walon Mahya bari gasik masang jurusna. Kareke Mahya cacap mentakeun jurusna, Aki Muhdi geus narajang manten. Gerakan Aki Muhdi kacida gancangna, bereupna nyurubuk dina wangunan jurus Bayu Sang Hyang. Awak Aki Muhdi teu sirikna ngalayang bangun kacida harampangna. Mahya tangka ngagurubuk. Najan geus miboga sakabeh jurus tapak Sang Hyang, tapi can kungsi digunakeun pikeun nying hareupan lawan. Teu aneh lamun Mahya teh kacida gugupna. Mahya gentak jingkrak dina jurus ringkang Sang Hyang, hiup plos, brut, bug. Tenggelan Aki Muhdi ngageblos ngakan angin, tapi tuur Mahya dijejek ku Aki Muhdi, awak Mahya langsung ngarampeol antuk namah ngagubrak. Sakakak atu Aki Muhdi teh nyakakak seuri, bari nulak cangkeng. Lumata kudu caringcing teh anggalna, sabab kangaranan tarung mah moal aya bewara heula. Jadi urang salawasna teh kudu taki-taki ulah cileureun, bisi kapiholaan babar ke ku pihak musuh. Pokna Aki Muhdi mere papatah deui ka Mahya. Muhun ki, kahartos ku abdi. Walon Mahya nu geus nangtung deui. Wus, ngan sajorelat Aki Muhdi luncat narajang di ka Mahya. Suku Aki Muhdi tangka nyurubuk tarik, rek ngajejek dada Mahya dina jurus dampal Sang Hyang. Mahya gentak luncat ka gigir dina wangunan jurus kalangkang Sang Hyang orokaya. Aki Muhdi gentak ngarubah jurusna make babad Sang Hyang, sukuna anu ngacalepung teh ngadadak muih, saterusna ngablesur rek ngababad suku Mahya. Puguh bae Mahya tangka ngaranjug, teu boga panyangka gerakan Aki Muhdi teh kacida gancangna meh teu katuturkeun ku panenjona. Mahya gancang luncat dina wangunan jurus papat Sang Hyang, awakna ngajauh luhurna keranan. Samemeh suku Mahya nincakana lemah, Aki Muhdi geus mapag manten ku jurus sasar Sang Hyang, antuk nama Mahya ngagubrageun awakna make jurus runtag Sang Hyang. Awak Mahya ngabebengkang dina lemah, bajuna barase ku Ciibun tina tangkal euri. Sakitu mah kawilang hade jang euy, sok sanajan loba kakurangna, hanya tapi jama kadana ge keur ngasah jurus moal langsung maher saharita. Tah ayeuna aki rek nyerang ka Ilahi, lain ngan saukur bobodohan tapi sabenerna wayahna lamun teh mah katajong atawa kateunggul kadana ge tarung apanan. Pon kitu di Ilahi ulah ngarasa rumegag dina ngayakeun serangan. Anggap bae urang duaan teh satru anu keur tarung batu tunggalan. Pokna Aki Muhdi mere wewengan ka Mahya. Kahartos ku abdi ki, ari perkawis kabeunangan mah tos sakedana. Namina ge tarung, hiji kawajaran saumpamina katonyok atanepi katajong mah. Walon Mahya bari rengku. Aki Muhdi teu nyarita deui, inyana gentak masang jurusna. Yap! Aki Muhdi ngagorowok paringan sakilat pereupna geus ngablesur rek ngahanca beungeut Mahya. Mahya rikat mapag panarajang Aki Muhdi make jurus sasar Sang Hyang. Leungeun Aki Muhdi ditewak palebah pigeulangna ku Mahya, tapi leungeun Aki Muhdi ngaborengkal badis oray, samalah mah leungeun kenca Aki Muhdi teh ngadius manten rek ngadagor puhu ceuli Mahya. Mahya rikatnya ngigirina wangunan jurus papat Sang Hyang, bari kuda-kudana ngageser salengkah ka tukang. Tapi Aki Muhdi teu mere omber,
tuurna geus nyolodorek ngajondol angen Mahya, tuur Aki Muhdi rikat ditungkup kedua lengan Mahya, bari sakalian disurungkeun. Awak Aki Muhdi ngajarik jeung tukang meh-mehan ti Kusru. Atuh ger Aki Muhdi jeung Mahya teh tarung ragotna keranan, silih colok liang irung, silih degungkeun, silih dengkek, silih jengut, silih badi satru anu keur silih ala nyawa. Aki Muhdi terus bae nyerang ka Mahya, make jurus runtuyan Sang Hyang. Pon kitu di Mahya pikeun nadah panarajang Aki Muhdi teh inyana sarua dimake jurus runtuy Sang Hyang. Mingkin di anu tarung teh beuki campu, tegalan tadeuna geus laledeg, tangkal eurina hararempak, tetela pisan Mahya teh kacida pelit jeung rancingeusna. Sakabeh panarajang Aki Muhdi bisa kaungkulan ku Mahya. Beki dieu gerakan Mahya teh beki gancang, sok sanajan duanana sarua make jurus runtuyan Sang Hyang, tapi jurus runtuyan Sang Hyang Mahya teh kacida bedana. Puguh we Aki Muhdi ngarasa helok lantaran manehna ge teu apaleun kana wangunan jurus runtuyan Mahya. Aki Muhdi ukur bisa luluncatan sakapeung mundur miceunan panarajang Mahya. Kalilaan mah Aki Muhdi tu untuk ngayunan serangan Mahya, antukna mah awak Aki Muhdi teh ngacurah roh kana lemah. Teu kunaon naon Ki? Cek Mahya bari gasik muruk Aki Muhdi anu keur ngabebengkang. Aki Muhdi cengkat lalaunan, atra beungeutna luut leet ku Kesang. Umur mah teu bisa ngabobodo geuning. Angger bae babari leuseuh tanaga teh. Cik pangmawakeun cai Aki tuh dina lodong. Temal Aki Muhdi amekanana ngahegak awahing kuripu. Mahya gancang nyokot cai dina lodong, song dibikeun ka Aki Muhdi. Satu tas rengse tina nginumna, Aki Muhdi ngawakca. Keke, Aki teh ngarasa bingung kana jurus ilahing sarjang. Rarasaan mah Aki teh ukur mere jurus runtuyan Sang Hyang ti hiji nepi ka 10. Tapi nungetan jurus runtuyan ilaing mah kacida bedana geuningan. Hese dilelebana ku Aki. Cik jentrekeun ka Aki ngarah teu panasaran. Hapunten Ki, jurus runtuyan Sang Hyang ku abdi dirobi. Nya maksad teh teu ngaruntuy kana wilangan anu maneh. Ku abdi nyobian dirobi runtuyanana janten ngaclog. Biasa bae tina hiji kana 3 atanapi tina 10 kana hiji. Upami di etang mah aya kana 20 runtuyan manawi. Walon Mahya bari nyerenge seuri. Boh, udan teh ku ilaing geus disampurnakeun geuningan. Bunga pisan Aki teh. Ciriding ilaing teh miboga kamotekaran dina pamikir. Aki ngarasa regreg ningalina. Sabab runtayan jurus Sang Hyang geus cacap dipiboga ku ilaing. Aki sorangan can kungsi ngarobah jurus runtuyan Sang Hyang lantaran kacida banggana da teh. Keh, geus reureuh mah urang pucakannya ilmu pangawasana. Kitu ceuk Aki Muhdi atra beungeutna ngemuka bunga. Unjuk sumangga Ki, abdi mah seja ngiringan bae. Walon Mahya teu loba pamikir deui. Geus rengse tina reureuhna, Aki Muhdi nitah ka Mahya sangkan ngagunakeun ilmu bentengan Pandawasa. Sakumaha papatah Aki Muhdi, Mahya mapat kalimah ajian bentengan Pandawasa, rengse mapat jampe pamakena, suku Mahya ngagurat kana lemah hareupeunana. Basa ningali Mahya cacap ngagurat lemahna, Aki Muhdi langsung narajang ka Mahya, tapi aneh samangsa nepi kana taneuh anu digurat, awak Aki Muhdi ngajaul deui ka tukang badis aya nu ngahalangan. Satu tas 3 kali awak ngajaul ka tukang, Aki Muhdi nyampeurkeun ka Mahya. Bunga Aki teh, ilmu bentengan Pandawasa geus kacangking ku ilahing sarjang. Cek Aki Muhdi bari nepakan tak-tak Mahya. Alhamdulillah, eta ilmu teh tos kacangking ku abdi. Kalintang ahengna geuningan Ki. Walon Mahya hatena kebeku kabunga. Kabeh oge ku getemna ilahing nalika ngalakonan pamulihna. Leuwihna teh eta ilahing geus yakin kanu kagungan sarta tigin kana paniatan.
Tah, ayeuna urang pecakan ilmu anu sejena. Nyaeta ajian Braja Karang atawa ilmu kawudukan. Kadeh, kudu tarapti dina maca kalimahna ulah rurusuhan. Ilaing oge kudu pasrah sumurah kanu kawasa. Pengku kana kayakinan ulah galider. Kangaranan ilmu kawudukan mah geus tangtu mecakna oge kudu kupakarang. Matak obat cing tartib tarapti ulah gereges gedebug. Bisi bekas nyalahan awak ilaing doang keh kupakarang. Cek akimu di merepapatah kamahya. Kemari oge pan pernah ku Kang Imang teh dipecakan tah ilmu kawudukan teh. Ngalon paeh da manehna. Diserangna make rudal da teh. Kahartos ki, abdi tos siap segala rupina. Mugi bae aya dina panang tayungan Gusti anu Maha Suci. Walon mahya neger-neger maneh, sok padahal mah hatena ngarasa keung, saorana atuh awakna bakal dikadekan ku pakarang geus tangtu ngarasa leuwang. Euleuh pamirsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tuna di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneulem sieum paranti, nyokot ninggalkeun mangsa datang kasambut deui. Insyaallah kin urang lajengkeun dina episode anu kaopat nya. Gitu. Oh, ieu mah carita dunia persilatan anu gugurunya kakolot baheula ya gitu. Wararaas ya. Pasti para wargi anu sok manco dina pedaran dongeng khususna barudak baheula anu jadi kolot kiwarinya aya anu pernah ngalaman ka guguru ka sepuh teh nya. Ngan Kang Imang mah pas diajar jurus wedug teh temetu gitu. Sabab diserangna lain ku bedog tapi ku granat. Watir pokoknya mah. Mau tuh. Tasa kali deui para wargi sadayana ku supados lancar dina pedaran dongengna nya. Da kumargi da simkuring mah gitu. Teu acan tiasa naon teh ngapresiasi ka pengarang dongeng, masyaallah. Lilahna Kang Rompis dina ngarangna lain karena materi tapi leres-leres hoyong ngahibur dengan sok kadang-kadangnya simkuring teh sok naon teh asa kumaha gitu gaduh rumaos gitu. Ngatakan hayu urang sasarengan ngapresiasi ka Kang Rompis anu ngarang dongengna nya. Sakitu anu kapihatur bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di Hanyuang siang. Urang teuneun di Haneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.